email management. Hidup biasa dititikakan. Hatur nuhun mama, hapunten naik sareng aa salami ieu. Dina paripala laku lantang anu mata terus kami. Ya. Maka teteh gupokeun mastaka hidup kana pangkonan. Maka diusap dari anaknya gamian. Insya Allah doa mama nyarana hidup tuaan. Mugia hidup si jaga keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah mama ikhlas. Mama ikhlas kasih bagi atas tulis kasih biasa dipeluk mamanya. Bahagia bedanya mah atas tulis kasih maka aina bila ngageser heula kapapanan ibu mertua. Soal sesebatan mah aya namina ibu mertua, namun syariatna tetap ibu mah anu ngayuna. Maka teteh sareng aa biasa bergeser heula. Maka biasa bersimpuh di dalam ibu tercipta. Gugatkeun mastaka hidup Tuhan kenapa konan mama. Bila tapi ia putra anu engkau. Tomak mama ulah diangkat mantu. Tapi angkat jantan putra mama pituin. Insya Allah abdi sejak melaksanakan amandah. Kanggo jantan imam tuan putra. Nggak pangguna ti mama. Pamugi abdi tapi. Mangga bila gugatkeun mastaka hidup Tuhan. Dari anaknya, insya Allah ke mama dibalikin hidup ditampi ke mama. Atas tulis kasih anaknya mana hati naluhur kutu kejadian seupami orang dosa karena jadi induk karena jadi bapak gak sewekil doa sinarang restu tidak jadi bapak. Maka teteh ke bapak terus alifal oge ke bapak. Maka anunya kata bapak wae. Tulis kasih anaknya berani dunia. Insya Allah bapak ngaduakeun hidup mugia janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Hapunten salami ieu neng atanapi aa semisahkan hajatan bapak. Hapunten neng hapunten aa. Alhamdulillah ku keikhlasan bapak parantos ngurus neng sareng aa tumugi ka ayeuna ditikakeunana. Alhamdulillah hatur nuhun bapak. Bangga bila dirangkul tuang rama bila dipeluk. Insya Allah bapak ngadoakeun hidup duaan bapak ikhlas gerami. Atas tulis enak enggal gerangan ka bapak maju tua. Anak ini wujud sumping bapak nitip anak bapak ulah dikirikan hatena ulah disiksa ragana bacakan diri bacakan lagi batina mugia ku ayeuna hidup sing jantan nabihan kabajaan kabarokahan mugia hidup doaan sing dipaparinan rundaya mugia hidup dipaparinan kecembaran mata sejak ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Bray anaknya geramnya atas cekap tulis kasih enak dihaturana sepadas biasa. Aa Jepang mastaka dada Gelis kasih anaknya
Upami kamarina jantan panutan teh sepuh hidup tidak ada nama gelis ada jantan imam teh cara hidup bugiar neng gelis hidup sing jantan istri anu soleha sing jantan cara anu soleh nyawa keluarga anu sakinah mawadah warahmah karo kemaslahatan dunia rawuh akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka teteh ya sedikit kecilkan itu teh sekali dulu. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bil khair. Atas. Siapa? Nyamping Pak. Ibu juara sih. Oh, curhat. Kalau Terus tihang ngalangan tuh, tihang. enggak kadenya. 1 2 3. Tahan, tahan. Namun hapunten pangetun aya sababaraha palanggeran tina prosesi saweran ieu. Hapunten anu kasuhun tina prosesi saweran antawis ikhwan sareng akhwat dipisah. Nah, akhwat paling kiri, ikhwan paling kanan. Sakali ini haturan upami dina saweran aya sababaraha palanggeran di antawisna nyaeta kedah dipisah. Antawis akhwat sinareng ikhwan. Kayak sekedar masih prosesi foto adalah saat atas prosesi foto orang diwajibkan karena prosesi adat Sunda nyaeta saweran. 1 2 3. Pak, mana salib, Pak? Ya sambil di atas foto panginten ibu kangge jual kawi salah resna kawi saweran teh papatah pangintennya ibu mohon di antawisna yaitu seurupin warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana simkuri muka tutungku sari sawer hapunten anu kasuhun boh beli sumang haluanna atanapi kata-kata kirang karena hapunten anu kasuhun. Sareng mudah-mudahan dia dua mempelai teh sing janten kula warga sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga wargi sadayana urang dikalikan nyawer. Bismillahirrahmanirrahim. Nada agung pangaksami kasadaya para mitra pada nyala heula nyawe eta dingakakan nembe kamu girarabina mulus gelis tapi kina pacengka ada lakuning ngajamukan edihan sugera turang ngalampahkeun papago Lukau ngalatina Quran talawantun wilayaan kana patokan tangtu saratu gayam ongan diaji dinangan gumelar supados maksatna buku pulungan anak manawi kali tuladana salamina urang hirup bager rohing tang dia
sing nyamut kana pepeling istri ku nabi digeuing pikeun hak nama urang nyerangan teu aya nu nyarangan badan urang sorangan nu jadi pokok pikiran nanging aya nama hujan kita dia jadi beban hujan di pangeran urusan dia amin ya Bapak Gusti Aya hadiahan. sakitu wae sadaya masalah disimpulin. Mudah-mudahan sing aya guna sareng manfaatna khususna kalau panganten baru mudah-mudahan panganten baik. Maka ieu doa disimpulin barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka fi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.